Keur naon teh, Pak? Ieu teh ngaberak cukut, teu diberak kan teu gede-gede wae jang ieu ulam jana itu jang para domba. Domba sapinya. Domba sapi eta gitu. Nyata da ari jadi jelema mah kudu hampang birit kudu sagala daek lah gitu. Tah eta nya hampang birit mah gampang rezekinya. Tah gitu guys. Jadi jalma teh kudu hampang birit. Ame urang deukeut jeung rejeki, loba baraya. Picontohun hampang birit teh jiga kita. Urang digawe naon wae ge daeknya. Milampah pegawean anu ditugaskeun ku batur atawa anu dititah ku batur, urang teu mungpang, teu mumual, teu kedul nya. Teu kedul. Tah gitu. Nu penting mah gawe mah naon wae gitu. Hmm. Dilakonan ku urang supaya ngahasilkeun gitulah. Halalnya. Halal nu Nah, penting mah gitu. nah gitu guys, peribahasana teh lamun di Sunda mah nyaeta urang hirup kudu hampang birit serba daek, bisa kabula kabale, gawe kasar hayu, gawe halus hayu. Nah gitu mudah-mudahan urang sini jadikeun jalma anu hampang birit, ame gampang rejeki, loba baraya. Amin. Nah gitu guys ya.